basairu min rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah. Basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate, berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate. Aya deui basor dijamakeun kana absor, cahaya kekuatan mata. Lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeleuhan mata. Lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate. Ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate. Sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir. Basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir. Alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia. Geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang. Alam sogir moal kadeuleuh ku urang ieu teh lamun aya hahalang. Ketika hahalang ge dedeleuhan urang geus sakapanggeuleuhna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dedeleuhan mah alam sogir kos kieu mah. Tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna Nyi Sarwiti. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleuh matana kadeuleuh bibirna kadeuleuh aya hunungan saeutik. Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleuh. Kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya. Ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate. Masya Allah karim. Alam kabir basirah teh. Eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan. Urang pernah ziarah Wali Songo, ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna. Bisa ku urang dibayang-bayang, alam kabir basirah mah. Pernah ka Madura, pernah urang ka Irak, pernah ka Iran. Urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak. Mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan. Eta teh keur aya di alam kabir nya. Keur di alam kabir urang di deuleuh, "Hai, siap peureum tapi eta na hudang." Lah loba omong. Nya keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum. Eta horeng keur mukaan baju mata batin nama keur mukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antikna hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur. Mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleuh ku urang. Urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh. Talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh. Kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan. Aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian
tebenang tadi istri kak engke mah pakaian anak kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun teu neroang urang ka jero kubur. Masya Allah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa saenggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padet saha ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya balik kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalayah nu mabok ambalayah nu maling ambalayah berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalayah tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabthus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul batakunu jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun bendera ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar silakan silakan geus dikuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonan nu hartina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing mah pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodoks disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadar mantep mantep sekali mantep ieu masuk iluan kacah kici segala bendera Golkar segala puguh nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya anak ka UIN nah terus atau hanya anak kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia
lain goreng bagus kan memang manehana nanggeus dirinya duniana bagus los asal ikhlas bae anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkeun di dia ikhlas tapi bagus urang mah sakola henteu pugu iuran ge make kusuluh banget teu naik-naik kuari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nyaho ka mana hulu urang kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha saha coba nu koneng teh nu koneng hah tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna je ulah sembarangan hah bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu wallahu a'lam kahirupannya na ge kos kitu kene di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang ulah kami milu abring-abringan sakola henteu naon teu nya anu ngeunak urang anu disiksa ku Gusti Allah ye cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang mah milu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah wah cenah kararabet moal menang duit eta sia kanyawan ku aing sia eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge anggeus beres deui leteran teu laku pikeunnan los beres mana ieu ban teu puguh jalur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah ieu cenah ieu mah undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siap aya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Yeunnan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantok-mantokkeun kiai beledug kan. Ararese amat lah gitu. Baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero negara supaya tentrem ibadah sakitu bola mimilu nah cenah teu maju kieu mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki bae orang di imah orang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR percis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku abuya mah
begitu datang deh ieu mah kuru gering geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh meme jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli anda berarti itu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda eta gosip ya cerita Basiro aing baheula jadi DPR percis sore koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibolak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibolak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula emang ai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasa aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai tah urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya kari mun urang teh kalau kitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Allah deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling dizikiran lah eta mah urusan berkat eta mah urusan pangdorong jeung pangbubungah doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat jasa jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dina barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakacik kitu diimah teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tah mah sapira mere urang mementah teu naon teh aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya belah dia na pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna santri aju teu bararatah ngaji ge teh kurang semangat aing lagi taya teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina aja teu baratahan beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah
ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajeun urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruh aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar cerik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgud pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun disidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deui kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujat hujatun hujat berarti atuh berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae paman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerewakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatan apa li nafsihi jang manehanana lantaran sawali anna sawaba insarihi lahu ganjaran di deuleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina deuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jang nyana tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadis tidak zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantap jasa
kemantepanana boro-boro naon nyawa dikorbankan pakai perang siap jasa ku mantep jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidam bako mukalafatun nilawadi sikiamu binafsi wadaniyat kodrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak letik wujud kidam bako mukalafatun nilawadi giliran kita perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanya ke gila Tuhan perang deh geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh ngaji wujud kidam bako kayakinana istimewa anu kuari imimiti orok di paun geus dipadaan wujud kidam bako mukhalafatul hawadis mae kuari pendidikan leuwih di paun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabeladiana oh istimewa woi dikembangkan disapeker diceramahkan titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit gitu becus naon hartina wujud kidam bako eta nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeriditkeun nih osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkep kadinya henteu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah geus aja atuh kudu kumaha iya tuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyen wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana nu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang neuk aya Al-Qur'an ditempelkeun urang mah nuturkeun neuk henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh kana ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan aja nyana percaya ke Al-Quran sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya nu sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman peremkeun mata anjeun ningali dina nalikan neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanara teh mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh teh nyana ku embung-embungna jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batu tan awewe ge neuleuh urang haram
jadi wali. Urang mah awewe na terbuka, urangna dibuka sebel genyeng. Atuh saya kumaha ada perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok boga kieu. Kula lagi datang ka ngomong isi nagara jadi kos kieu ge sakurat teh ya. Kula sok naik mobil bae di hareup kieu didalekeun bae tu. Ke gambar mobil si kos karar itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji. Ki Haji nu numpakna Ki Haji. Ki Haji Blon. Bareng turun mah, ji, pan eta gambarna budak anak mah. Aju, atuh anak ge kula ge resep ieu. Dek kumaha? Geus puguh di HP. Bluetooth geus terus daratang ararasuk. Informasi luar negeri teh geus pertahanan. Kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos gitu. Gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan. Nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina. Budak leutik geus zina, kolot zina. Geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darangda atawa WTS mah. Ieu mah boga salaki terus bae perzina. Deuk kumaha kaharep. Wallahu a'lam. Akibat liberal teh kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim. Ieu kakarap tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'dahu syarrun kuari kake beuh tahun hareup mah leuwih parah. Buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan leuna. Geus beres, beres pokona mah tutup. Nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman. Kuari, wah distrik masuk desa colokeun segala rupana kalen lisik pemandangan teh bala kamari ieu mah kakaraket datang ka nasional doang. Kemudian aya film-film barat ge lah, tapi film-film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna luar biasa. Film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah, orang intina lain eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh halang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jauh blue film BF hararese jasa ayo geus sambalaya ku ari mah teh dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kewajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cak camat mah nya atuh bupati atuh cak bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan iya atuh ka gubernur cak gubernur presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres. Mentah kula mah ngomong doang ieu mah kula mah adapun pelaksana mah tah mah kumaha pamarentah. Ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu, ieu kos kieu, aturanan mah kudu kos kieu. Ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong. Ye aing mah ngomong geus beres di akhirat. Woi Haji Uci selamat. Aja cak nu ngaji teh kami ge milu. Ayo geus milu. Bareng urang. Ayo malaikat, yang ini jangan nih. Yang ini jangan nih. Emang kenapa? Dia mengaji aja tapi ngeredit terus. Jangan.
yang ini juga jangan. Kenapa? Dia pemerintah, dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian, tapi dia tidak pernah mau mengodesikan. Jangan. Mau dikemanain? Ya dibakar dulu sebentar lah. Tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap, kurang dadah kalurah lurah dadah. Sial siang ada dahan aing. Sial nyal kain. Kurang berangkat mantep. Tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula. Digubiag heula. Nyawa sia gubiag. Ubraq kuari mah teh nyaho ka gubiag. Digubiag mah tah lamun urang nyokotan heucak pangkaliek-liek ari panen teh di sawah teh eta. Jadi pinuh ku leutak, kemudian di bawah heucak ngaranna. Tah eta teh supaya bersih digubiag heula. Ya, budak wali mah teh nyaho, eta teh istimewa, eta internasional heucak eta. Dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho wali. Wali mah nyahona HP, BlackBerry be pokona mah. Kontek. Ya Allah, mata hate urang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan, orang di akhirat mah cilaka. Ndek dikubahakeun awak urang terserah. Ieu mah seserahan ya. Faman absara fali nafsi sajal manu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana. Sanggeus ta urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus. Kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram, urang cakuran wajib, urang ngalaksanakeun cakuran sunnah, urang berangkat cakuran terus urang aturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun. Lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres, urang mah lain kafir. Kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus. Ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu henteu, ieu dilaksanakeun ieu henteu. Nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana. Nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat, teu neuleuh kana ayat, teu neuleuh kana hujjah, buta mata hatena, faman amiya fa alaiha, silakana madaratna. Melepetaka kasasaranana jangnyaana. Cek Kangjeng Nabi mama ana alaikum bihafiz. Kaula mah teu bisa ngajagaan, raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun. Kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate, ulah cara kafir, ulah cara musyrik, ulah cara munafik. Sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim, sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an karena naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim, sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam.